Mankoba ka32 nyata nyarioskeun boboranana di 70 bumi muridna dina hiji waktos. Dicarioskeun dina hiji dinten sasi siam Syed Abdul Qadir diundang boboran siam. Eta ku 70 murid masing-masing palai disumpingan ka bumina sareng itu ieu henteu tareurangeun pada ngondang ka Syed Abdul Qadir. Barang dongkap kana waktos boboran eta anu 70 bumi kasumpingan kasubadanan ku Syed Abdul Qadir sareng anjeunna aya boboran di bumina. Hal kacida ieu kajadian ieu kalintang pisan masyhurna di Baghdad. Subhanallah.